Tutup atuh wae teh. Mending mun sengit kita bawa cubluk. Terus ngadar bang gimana? Gara-gara teu bareng dahar ieu teh. Ngopi atuh mah tunuh. Malijuk. Heeh, muka kenehnya warungna. Ya muka atuh sifatnya mah mun teu muka gedor we. Oke, mana duitna? Orang mah teu boga duit. Urang macan gajihan lagi mun aya hajatan unggul. Lah, terus melina kunaon? Nya heueuh mah nya ku carita. Beki bau atuh bahan urang teh. Nyanges atuh ulah dihajakeun nu aya. Mabok nu di dieu. Kumaha? Arona teh kalau kasih harulong we di dieu. Pak RT. Teh, arona mah tadi tuh ngriling, patroli. Lain kalau kasih harulong we di dieu yang bangsat. Kurang oli PRT bade keliling lagi. Ieu mesin ada ceket, teu bisa maju. Mesin naon? Maneh tinu? Perasaan maneh mah teu motor itu teh. Mesin patuangan Pak RT. Ngomong ngaler ngidul. Ujung-ujung nama duit teh. Ya, Atuh, ieu mah 5.000. sana ngomong 100.000 atuh pada kali itu 5.000. Moal mah atuh Pak RT. Mah ya tuh asal maneh tong beli naon wae jeung kopi eta mah. Ih, Pak RT. Nuhun Pak RT nuhun. Mas dina, nuhun tuh. Nuhun Pak RT. Oh, nya. Kade, maneh kudu patroli ka ditu bisi aya bangsat nya. Siap 86. Ah, mantap. Pancik mana ngani beli 5.000. Oke wae kurang atuh. Dunungan kurang euy, urang kos dipecat sebagai hansip yang terbaik. Geus kos enak mah beuli we ka warung kos. Manya atuh 5.000. Ieu we atuh. Kau tanggal kayak isukan dibayar kuring. Malah naon kitu nya geus digedor dihutang deui. Moal naon sok bro. Ari maneh aya cicing didinya atuh dan geus nyindit. Yang sabar ieu asal rada sieun euy. Sieun naon sih? Jurik. Moal nu aya jurik sieun ku maneh. Ah, meni sebel. Sampurasun Kang. Kang, mulai di mana Kang? Wangsul di Jakarta kan. Biasana mah abdi teh kanu ojek, tapi dia di pangkalan teh tos teu araya ojekna. Manawi tujuanna ka mana, A? Eta kahariang Kang. Engke A janari ojek tos araya antasan we di dia. Geus abdi ngiring antasan di dia. Mangga A, sakan tanang ngiring arona.
Mung duaan kan karena teh di luar cuman nuju meser kopi. Padahal mah aya ieu kopi mah. Dia kenging meser ti warung, ayo atuh urang sasarengan we ngopina. Ditampinya Mun mangga. Pancip hayang. Hayang atuh mah ditunggu. Kan begini paduan pandang menggesan di hati. Ku namakan Putri Puspadewi, berlambang kasih nan abadi. Bintang-bintang naik cemerlang, bagaikan kerling matamu cuitan. Bulan purnama laksana jemaah. malingnya. Malingnya, fokus ya. Malingnya, fokus ya. Malingnya, fokus ya. Malingnya, fokus ya. Maling. 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 Kopi A. Asep. Nah, jadi kaserean ieu. Si Engkos mana itu beli kopi itu minum gila. Ari itu naon? Mending gue sayang. Aing modal ieu mah pisan nungkul. Asyua teh modal. Aing modal mah film selanjutnya mau rame atuh. Heueuh nya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.